Pan salami ieu teh urang teh babarengan teh ngaji ilmu benerna hirup kan, benerna nyiar kasab urang terang, benerna menyikapi rejeki urang terang, benerna menyikapi ujian ajal urang terang, benerna urang milarian jodoh terang gitu ya. Dugikeun ka milarian masalah naon margina rejeki seuseut urang terang. Jadi muncul apa mah papa misiar ngawitana ti mana nya eta keur ngobrolkeun naon gitu. Lamun keur ngeluh meureun boga budak baong da ilmu pendidikan anak urang terang. Lamun ngobrol keur pasea jeung pamajikan da ilmu sakinah urang terang. Lamun keur nyanghareupan usaha nu bangkrut da ilmu rezeki urang terang. Jadi kantun bejakeun we atuh itu. Kantun bejakeun benerna gitu. Aya nu curhat perkawis rumah tangga atuh bejakeun benerna rumah tangga. Aya nu boga budak baong wae atuh bedakeun nya ilmu ngadidik budak gitu. Lamun misalnya guntreng wae di imah atuh meureun bejakeun kitu nya. Kan urang terang benerna ilmu hirup. Tah jadi nu dimaksud siar naon? Mun urang tos ngalaman we kitu. Nu urang tos ngalaman, nu urang tos yakin dina raraga nyungsi alamat pangbalikan nya bejakeun deui. Tah bahasa Arabna teh siar nu kitu teh. Tarupina pengaruh bahasa Arab gitu ya. Makana naloskeun Pak siar teh kumaha. Margi siar teh gambarna teh kudu di kopeah wae, kudu di sorban wae. Henteu gitu lah, henteu kitu. Pokona mah ngabejakeun urang ngalaman, ngabejakeun urang yakin dina raraga nyorang alamat pangbalika mun ceuk bahasa Arab mah siar nu kitu teh namina teh gitu. Gentos gerah istilahna teh ulah siar siga nawa margi istilah siar, istilah dakwah gitu ya, istilah tabligh. Pan ieu teh Arab pisan gitu ya. Jadi lamun teu diawitan ku basmalah, teu ditutup ku hamdalah asa lain siar gitu. Lamun teu ngadeureuleung dalil bade ayat bade hadis asa lain siar gitu. Henteu kitu maksudna. Ngabejakeun naon nu urang ngalaman, ngabejakeun naon nu urang yakin dina raraga nyorang alamat pangbalikan. Atanapi dina raraga ngalalakon inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tah kitu maksudna.